begitu dicopot dibalangkeun terus jariah kumaha nyariosna uang jariah atur nuhun teh haji pak haji ya Allah atur nuhun meuni biru tah urang deg-degan atuh ieu meuni biru gua salah nyokot dia inget gue karena duit 50.000 mah inget cuman dia aduh coba-coba eureun nempuh atau kayak kurang ulah akan disebutkan biru nya kurang di jalan kene kuat eureun coba tempuh kasih tempuh teh bener aya 25.000 si orang nu kacabut teh 50 hate mah deg-degan ceuk da urang teh can bisa ikhlas jeung ridona sedekah mantap belajar sekarang amalia di bulan Ramadan teh wa akmalu bi amali anu pang sampurnana amalia di bulan Ramadan teh baca Quran. Yang kedua sedekah. Ayo di musala ieu eueuh cai meuli 10 dus. BKM ieu mah meuli nepi ka lebaran mah. Ulai mah eta di musala aya barang dus aya 5 dus mah. Heuh aing meureun. Siapa mereng tulus mere nage beda yang saya 5 dus. Kalau mau bersedekah bulan Ramadan, lihat ini musala ada yang tadarus Al-Qur'an. Ini musala ada yang terawih. Habis terawih pengen minum, pengen makan apa, ibu mau sedekah ke sini, enggak usah lihat apa-apa. Enggak usah nanyain oh ini ada berapa, kita pelajaran mutakhir deh. Ada kayak barang, ada barang dari semua Pak Ustaz, punten ya cai di abdi 10 dus. Ya, Ibu. Lamun kurang meser cai 10 dus. Nyampe itu 500.000. Tapi kelihatannya ini sedekah. Begitu kita ambil aqua 10 dus paling banter itu bayar 150.000. Cuma 150. 10 dus datang ke mushola Nurul Islam. Kacang 2 bak. Hebat luar biasa. Awal Ramadan. Habis nanti tanya lagi setelah 5 hari. Pak DKM, punten Pak Ustaz eta masih kena aya cai itu orang gaul. Hebat semua. Kok dari numpuk suka sama sholat aku. Nggak usah tanya, ayah 10 dus, ayah harus teh ayamnya. Punten atau mere, nggak boleh. Ibu mau ngasih berapa? 2 dus, 1 dus di bulan suci Ramadan untuk anak-anak tadarus, untuk jamaah yang tadarus yang tarawih. Bilang barang pas tarawih ayah dicampur, diplastikan kurang, terus diplastikan dibagikan kan tarawih. Itu bersedekah di bulan suci Ramadan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Udah tinggalikeun batu, batu ge cenah tara mareuli. Karena marere cai-cai acan kamu sholat, entong nempokeun batur. Lamun aya yang bersedekah, sedekah ibu. Siap? Siap. Ini orang jarang loh. Setahun hasil urang ngaji di para asatid urang sada di guru-guru urang sadayana buktikeun bulan suci Ramadan sing jadi jelema balalageun. Amin. Sing jadi jelema anu barerehan. Amin. Aya ku ayana urang mere leutik ku leutikna gede, ku gedena sok. Teu Ustaz, duit oge tarawehan sing tol. Ramekeun di mushola. Rame-rame nyarusuh tuh tah. Pas tarawehan teh. Mau ke termos. Bener nih mah bukan cerita gue. Ya. Ibu-ibu anu getol. Dikala ibu-ibu mau tarawih, pada tarawih aya sebagian ibu-ibu anu nyandak termos jeung kopi. Mau rangginang, mau opak, mau sukro, mau naon. Bener. Pas tarawih hati kita langsung arah lebih ngararopi, ngarus luar biasa. Langsung nak bersedekah sambil beribadah, ya. Makanya Pak Ustaz selalu menganjurkan kasadana jamaah semuanya harus. Kenapa? Karena amalia orang kamu tasmi mas susah. Mending ayeuna yuk bersedekah kumaha cara. Udah mau, udah muat tarawehan. Mal kamu sholat Nurul Islam gersebel gergeuleuh urang teh kadinya teh ka ibu-ibu eta tak urang ka tim koneng lah cecung koneng urang sarua moal urang moal tarawih ka Nurul Islam moal ka majelis moal ka masjid urang tersebel ka tiung hideung moal kana moal tuntuna mah kamu sholat teh ka masjid henteu tapi pinter banget masih berangkat. Memang pas gitu jelema akibat beli betul mah. Ora rubuh kabeh. Cicing anjing encan. Siap? Bunga? Bahagia?
menghitung hari Salasa Rebo kemisna urang geus tarawehan keur puasa geus teu bisa beurang deui ya Allah ampun dosa abdi tapi abdi tetap berharap barokah keur umur abdi Gusti barokah keur keluarga abdi sorekeun keturunan abdi rek asup bulan suci Ramadan Gusti doa dipanjatkeun wae ku abdi Gusti tapi abdi belum tentu ya umur nyampe ke bulan suci Ramadan karena masih kene aya 2 hari lagi Selasa jeung Rabu urang rek amplok yang bulan suci Ramadan abdi hoyong Gusti tentrem adem ayem panjang umur bari jeung sehat jeung bari jeung boga duit sabab puasa malam teu boga duit teh ngomong ge poe isukana poe Rebo meuli bararingung Ustad eta bararingung bingung kunaon si ece bingung kudu meuli kitu kudu meuli ieu da sabab poe Rebo teh munggah ari munggah teh naik ka mana atuh naik ka mana ibu berpenting munggah teu dua harus sekali-kali munggah naik atuh naik nya naik ka meja da eta teh disebutnya munggah teh naikeun kataatan jeung katakuan urang ka Gusti Allah bararingung Ustaz hayang kudu dibeli nu teu boga hayang entok kudu dibeli nu teu boga piraku urang kudu nyopet mah Ustaz hayang ku sabab hayang bunga-bunga bulan suci Ramadan hayang munggah ulah teu boga mah cicing aja cicing tong sok terowok wae banyak kejadian awewe nu beuki ngomong abong cenah bibirna aya oplat terowok wae asal hayang itu hayang ieu munggah hayang kabeli itu kabeli ieu tungtungna lain mencin ayam ala dipencin kurang jauh awas hati-hati wow manggas cicing teu kabeli ayam cicing kecuali lamun urang akrab jeung Ustaz Toto boga duit Ustaz Toto kumaha lamun urang ngahutang Ustaz Toto mangga atuh mangga dibere 2 kilo Ustaz Toto ngahutang datang deui sabab jamaah Nurul Islam lain saeutik jamaahna loba mahutang kabeh Ustaz Toto Ustaz Toto ribut yang munggah kembali ngaji di pasar di Kudura Ustaz Toto ya ibu-ibu ngajawab Ustaz kurang izin hayamna mahal mantap abdi mah pesen kamari Ustaz Toto ulah mahal teuing ke munggah mah karunya ibu-ibu anu arek mareuli Ustaz Toto kumaha jawabna moal Ustaz moal murah ieu paling ge mahal oh teh bener henteu murah paling ge mahal ditaeku teu boga kajeun aya entok kajeun ibu mangkat deui ka mana atuh ka sawah atuh jangan tuntut pasukan rada lindekan aja daripada meuli mama kamari Pak Ustaz di Kerawang coba begitu datang mobil Alphard sugan teh turun ke pajabat nu turun ke lain pajabat tuntut dagang tuntut make Alphard hebat tuntut teh mahal mantap kurang jarang lamun aya nu angeun tuntut angeun koneng sing inget Ustaz Rosin eta tuntut mah ceuk ulah lalawara sanajan lindeg lindeg tutut lunggu tutut sawah sakota kaider kabeh lunggu jama sakota kok ubek kabeh lunggu tutut eueuh tutut atuh aya dadaunan aya eceng aya genjer diundur genjer dicobek make tauco Pak Ustaz menang apa teh pakai sahur malam Kamis barang ditanya aja kurang ditabeutkeun ka terbang anu isuk abang genjer terpenting kabeli ayam genjer menang kajeun urang jarong kajeun nu penting mah puasa nah kunaon atuh mah luang ieu pae utang itu pae sing teu mah izin ya Allah insya Allah bunga ibu bunga senang senang bisa rehat alhamdulillah
umur. Amin. Berkah sadayana. Amin. Berkah duitnya. Boga. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu boga mah cincin dan paling penting hati urang bunga kedatangan bulan suci. Begitu masuk di bulan suci Ramadan, awas hati-hati al jannatu mustaqim. Ila arba'ati nafari opat rupa andi alat-alat surga Allah. Di antara nawaso ini napisah di Ramadan. Jangan anu puasa di bulan suci Ramadan. Jangan anu puasa di bulan Ramadan mana? Wajib saum. Wajib bikin jalma anu puasa al imsak anil ukli wasurbi. Kudu nahan tina lapar jeung haus. Wa in qalla sanajan saeutik al ma'kul wal masrub anu diimam jeung anu dileutna eta tetep batal ma wasawa ilal jauh. Sakur-sakur perkara anu asup kana linggiangan eta batal puasana. Ibu ayeuna poho dahar beak 2 piring meunang. Beak sapiring meunang. Minum beak 2 gelas meunang. Asal poho. Kemah 2 piring poho. Aneh mah puasa. Dahar 2 piring poho biasa baku. Apa? Minum 2 gelas lak. Karena ini mereka harus. Poho meunang. Lanjut deui. Mantap lamun ayeuna urang berpuasa, wayana kudu disanaan tina lapar jeung haus. Tadi teh puasa urang teh sarua kabeh oge. Mau dia pejabat, mau dia konglomerat yang lalu beunghar, rek rakyat, rek ustad, rek haji, rek kiai, semuanya pasti lapar karena berkaitannya dengan perut. Tapi urang yakin puasa sing rajin lamun teu para-para teh kana penyakit urang. Iman anu kuat. Ku iman kurang bisa laksanakan ibadah puasa. Lamun teu iman mah aduh masih nyanyinya puasa urang ieu urang makaning lila kene tah makaning lila kene pokona makaning geus mah bener we makaning lila kene maghrib ieu geus beri beunteung jeung haus iman mah kuat mangga Gusti mah teu sapoe sapenting timang beurang kumpul maka abdi arek puasa ieu mah rek ditahan lapar rek ditahan haus mangga Gusti iman siap biniatin maksusotin anu kaduana jalma anu berpuasa wajib ka Ramadan au nadron puasa Ramadan atawa puasa nadar kedah dimimitian aya kula saksin kedah ucapkeun eta jalma teh nawaitu soma an hadai fardhi sahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala tu disebut ahaduha an-niyatu bil qalbi nu kahijina niat pikeun ngalaksanakeun puasa wajib. Jadi anu rek puasa wajib kudu diniatan. Ibu apa doana? Apa? Nawaitu sauma godin an fardhi sahri Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. Nu kaduana nahan haus jeung lapar. Nu katiluna al imsak anil jima. Nahan kana jima. Ibu apa jima? Lain Cina. Jima teh bersetubuh dengan suami. Tibeurang mah teu meunang. Tapi lamun peuting mah meunang. Dengekeun numoran boga salaki dengekeun. Di mana rek bulan puasa ceuk nu di luar. Al imsak anil jima kudu bisa nahan tina jima. Naon jima teh bersetubuh dengan suami, jangankan bersetubuh, cacat deket, mun bisa mah ulah tibeurang. Ibu-ibu itu mah aja yang ada. Oh, salaki-salaki urang tuh. Pemajikan urang oh kayaknya bener. Cuman kalau mun berpuasa di bulan suci Ramadan, awas hawa nafsu. Yang kual-kual wae. Bulan Ramadan pagawean sih. Oh, nya pamajikan itu lanjut TV bari nyanyi kira milih kuelan bujurna. Tak eta jangankan berjima, cacak-cacak dekat. Cek akan mah ulah, cek pun guru Pak Ustad, mun tiasa mah ulah. Kudu kumaha tuh? Banyak-banyak amaliyah, baca Quran. Banyak-banyak kurang zikir, banyak-banyak ngobrol yang maslahat. Siap? Ya.
Pak Ustaz ya urang mah sekolah. Sekolah teuing. Rekolot-rekolot yang penting jauhi tahan hawa nafsu urang. Ulah sakira-kira ngabatalkeun kana puasa. Emang Ustaz batal lamun urang bersetubuh jeung suami batal. Oh, meni istun. Tapi cenah Ustaz saeutik. Saeutik. Asupna kitu kabeh Ustaz. Iya ya. Dibangsa podong deui. Nya maksudna salah. Asupna kitu kabeh dibangsa potong Ustaz. Batal wa in qalat. Sanajan saeutik tetap batal. Cenah Ustaz, henteu di eta. Ustaz bang ditoel doang. Ditoel teh batal Ustaz. Kagok aing mah geus kitu. Ditoel oge teman. Intina apa Pak Ustaz bilang seperti ini? Ibu-ibu, bapak-bapak kudu bisa ngaraksa ibadah puasa wajib. Bisi sahur para ulama boroning jimana ada kita oge bisi hawa nafsu urang teu kakontrol ujung-ujungna ibadah urang rusak gitu maksudnya. Lain jorok tapi apa? Tapi kudu bisa ngaraksa ngajaga karena puasa wajib. Yang keempat, syarat wajib jalmi anu keur puasa nu terakhir teh ulah nepikeun ka utah. Batal puasana. Lamun nepikeun ka utah ieu. Aya utah teh naon? Keluar sesuatu dari mulut. Da pamain keluar sesuatu dari tidak mulut batal. Lagi nu dihaja. Mana nu dihaja model kita utah tu buka-buku eta menang. Lamun utahna jalan-jalan atau naon eta batal puasana. Entak sampai bahasa kageureuh keluar detik batal padahal teu batal ya sebab eta gigi lain keluar tina liang lamun detik keluar tina liang batal puasa mimiseun nya mimiseun puasa teh enam liang lain bijina di mana tah batal puasa mimiseun lamun kageureuh geureutan jengkol ieu kalau kageureuh detik teu batal detikna bijil di mana ya kan lain tina liang kecuali mimiseun atawa detik keluar tadi dia tah boleh kerjek eta berarti batal puasa Cuma salah wae ulina atawa detik istiadoh di penyakit siap paham ya teman-teman hati-hati tong jalan-jalan kemana-mana kamu bulan Ramadan teh lamun teu penting-penting teh bisi polar kamanya nya kotor. Kemana aja jalan-jalan mah. Oh, hari kemana cuy? Biasa orang buka bersama di itu Masjid Al Jabar. Jauh-jauh teuing. Oh, buka bersama di Al Jabar. Jauh-jauh teh di Nurul Islam bukan. Mulai Al Jabar, kita kenal perjalanan daripada larang teh. Ayo. Batal puasa nya. Banyak kegiatan enggak boleh kecuali teu ngabatalkeun kana puasa. Ibu damel. Ada anak ganggu masuk bulan Ramadan sok aya ibu. Iya nyai. Jamaah masyarakat sok ieu. Dibalik. Pak Ustaz, abdi daripada amal itu cenah makam di bulan Ramadan teu meunang. Mun arek ayeuna jadi isukan. Ieu orang jarang ieu. Bulan Ramadan teu meunang. Teu meunang. Bukan Ustaz Rosina teu meunang we geus. Rek naon si urang, sanajan urang puasa, batur teu puasa, mun digawena urang merenahna dosa urang. Naon babagawean di bulan Ramadan mah moal barokah. Tong didenge, ayo cenah meme lebaran, dandanan, meme lebaran teh lain bulan Ramadan. Tak ayeuna ieu. Ada 2 hari lagi, bener makam. Bulan puasa. Bener puasa. Aing sanajan Ustaz yang dandanan ke bulan puasa kamari teu kuat. Lamun teu kuat teh mah batal urang. Ieu bener. Panas, capek. Naon, pembukuran aku ngulikeun batur digawe. Pokona geus kitu we. Digawe anu mantap ngabatalkeun anak puasa teu meunang. Cok saya tak, cok saya rosin ke situ langsung dipanggil orang. Pak Ustaz menang dalil gimana sih nama ada makam bulan puasa temenang? Temenang we. Pokoknya cok saya rosin mah dalilun. Dalil dulu saya mah. Ya. Kenapa Pak Ustaz tidak memperbolehkan pekerjaan mantap ngabatalkeun kana puasa? Nyaah. Ibu ayeuna teu damel.